Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ihwati iman rahimakumullah, para ibu, bapak-bapak, para sepuh, para wargi hadirin hadirat, alhamdulillah kalayan kudroh iroda Allah subhanahu wa ta'ala urang tiasa hadir, tiasa tolabul ilmi, tiasa silaturahmi, petepung lawung, petepang wajah. Mudah-mudahan hadirna salikna niatna janten amal soleh ditampi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Urang ngalajengkeun bahasan anu sasi kalangkung anu mana ku emutan asa can tuntas ya, name sapalih, name bab nuntut ilmu ya. Jadi dina hadis nu lumayan, lain lumayan, nu rada panjang, di antawis jalmi-jalmi anu bakal keng rahmati Allah teh nyata jalmi-jalmi nu rajin-rajin nuntut ilmu. Oke, memang nuntut ilmu teu aya watesna itu kan. Sebab pinter oge teu aya watesna. Makanya seseorang disebut pinter itu relatif. Rarasaan masih muring pang pinterna apa aja di sakola. Jeung budak santri pang pinterna. Keluar mah asa pang bodohna gitu. Nah itu jadi relatif. Nah makanya para ulama baheula dengan semangat nuntut ilmu tapi ka tempat nu jauh oge dijugjug gitu kan. Simburing kan terus sanuikeun bahwa Imam Bukhari sekelas Imam Bukhari itu guruna 1080. Anu 1080 teh semuanya ahli hadis itu. Imam Bukhari berkelana mencari ilmu ka Baghdad, ka Yaman, ka Madinah, ka Mesir, jadi ke berbagai negara. Tepang sareng Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu masih guru Imam Bukhari. Imam Ahmad anu Imam madhab ya, Malik, Syafi'i, Ahmad, Hanafi. Jadi antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi itu masa hidupnya lebih awal daripada Imam Bukhari. Namawi Imam Bukhari banyak mengkritik hadis-hadis Imam Syafi'i, seperti mengkritik hadis-hadis Imam Hanafi nusanesna itu. Di waktu si Imam Bukhari dirintug ku ulama Baghdad. Baghdad teh ibu kota Irak ya. Jadi aya 10 ulama ngariung hayang nguji keilmuan Bukhari itu.
anu 10 ulama teh mawa 10 hadis, berarti 10 kali 10 100. Tanu 100 hadis teh sanadna diacak-acak. Sanad A aya di sanad 1 2 3 4, guru A anu 10 hadis sanadna diacak-acak aya di guru salapan, atau ya kan 10 ulama tadi. Nah, ku Imam Bukhari mah Pak dientepan itu, dirapihkan. Nah, itu perjalanan Imam Bukhari. Nah, itu jadi catatan kanggo urang sadayana ya. Mentek dina kitab Bukhari aya bab rihlah pitolabil ilmi. Aya rihlah teh naon baji? Perjalanan, menempuh perjalanan dalam mencari ilmu. Dalam mencari ilmu. Tah Pak Haji nu sering keluar. Ya. Tak upami bapak naros masing-masing, ibu masing-masing, sing orang sadaya nuntut ilmu geus nepi ka mana gitu. Paling nepi ka Masjid Agung ya. Atau ke masjid iya gitu. Terus nah itulah. Tapi da ayeuna mah teknis. Ai kapung ke rumah murid ibu-ibu ngajug-jug guru. Ayeuna mah palinter ustadna diteang gitu. Bu, ya. Di kada nama ibu bapak teh ayeuna teh kakujang Pak Haji. Tong simuring ka dia gitu. Nah, ya tapi dah ini adalah untuk mempermudah. Tapi dah sami di rorompok oge pangaosan teh kadang-kadang aya di Bandung, aya di luar kota. Teh aya semangat nuntut ilmu mah sakitu ustadna dihadirkeun kantun duduk manis mendengarkan kamu pami piwarang angkat mencari ilmu. Nah jelas ibu-ibu ya, satu gambaran kumaha semangatna para ulama kapungkur dina raraga nuntut ilmu. Nah, salajengna ibu-ibu dina eta hadis ayat 3 hal anu kedah ku urang dipelihara, dijaga. Anu 3 hal ieu insyaallah bakal bisa mersihan hati. Disalasuhi solin 3 rupa. La yagilu alaihinna qalbu mu'min. Nu 3 rupa ieu moal kotor hati jalmi mukmin. Tanu kahiji al ikhlasu fil amal. Ikhlas dalam beramal. Jadi upami bapak ibu sareng simburing dina beramal ikhlas berarti mersihan hati tina kokotor. Sab nu ngotoran amal teh ikhlas gitu. Jadi upami simkuring para bapak ibadah atau beramal masih keneh kacampuran ku hal-hal anu sanes teh belum ikhlas. Tapi danya kitu teh ya Pak, ikhlas teh gampang diucapkan, hese dilaksanakan. Daras Bu, sarusaha, simpuring ya. Simpuring sok pinter ka batur teh, sing sabarnya, ningang ka urang mati nya teh.
Ya Bu, ibu sok mamatan, sing sabar. Itu teh lamun keur di papatahan kitu teh sok rada ngalawan, sabar-sabar. Teu ngarasakeun. Nah itu kan. Nah memang segala sesuatu harus belajar. Makanya ada tahapan-tahapan ikhlas itu. Eta nu kahiji. Kayak urang bahasnya. Nu kadua, anu bakal ngotoranan anu bisa mersihkeun hate teh naon? Daek ngageunggeureurkeun ka pemegang kekuasaan. Mulana bahasana menasehati wa munasahatu ulatil amri, nganasehatan pemimpin. Apa awalnya pemimpin lamun bengkok, lamun ngaco, nasehatan. Nya ayeuna mah kadina ada dengan kritik, ya, teu cager dikritik di demo gitu. Bu, Pak, kemari sempat rame dan ada di medsos. Abu Bakar Ba'asyir datang ke Jokowi, Pak. Kantos ningali di, iya. Wah itu hebat, Pak Abu Bakar Ba'asyir, berani dia. Kan Abu Bakar Ba'asyir di Solo, jadi ke Jokowi teh deket lah Solo. Ketika diwawancarai oleh ya medsos, jadi loba cicingna, dan meureun loba salahna gitu. Jokowi teh termasuk soal ijazah itu. Karena untuk Abu Bakar Ba'asyir netizen termasuk urang panu maca nu ngabandungan angkat jempol. Jadi datang bukan untuk kesempatan mencari peluang, tapi datang untuk memberikan nasihat. Dan beberapa pertanyaan nasihat-nasihat diaju mun bahasana kieu. Ieu ringkes nanya, isi tina percakapan Jokowi sareng Abu Bakar Ba'asyir. Meureun geus lah mihampang mending ngaku we gitu. Tapi teu daikeun ngaku Jokowi teh. Omong ngaku. Itu wa munasahati ulatil amri. Pariogi Pak. Nganasehatan para pemegang kekuasaan. Sab dihenteu-henteu hoge gitu kan. Nu ngaran pimpinan atasan, Pak, itu pengaruh ke anak buah. Makanya aya bahasa agama satu kaum ditentukan pemimpinnya. Bu, paham Bu? Bu, Ibu, agama satu kaum ditentukan pemimpinnya. Lamun direktur, direksi, pimpinan, atasan, kepala, resep ngaji, resep ibadah, pasti ke anak buah nitah ibadah. Ya, tapi lamun pimpinan direksi kepala teresep ngaji, umur resep ulin mah pasti diajak ulin itu. Nah, makanya posisi penguasa, posisi pimpinan itu posisi strategis. Lamun dina dakwah itu, Bu simring kantos ngaduikeun ya. Pak Ustadz Saipudin Pak Haji Kapungkur, Pak Alwi Arham.
waktu camat Cikoneng tahun sabaraha hilap deui resep ngaji, camatna resep ngaji. Nah kanggo ngagunakeun momen teh si anak buahna teh titah ngaji. Jadi beres apel teh Senin teh upacara bendera teh asupkeun heula ka aula. Tausiah 15 menit gitu. Dalam rangka pembinaan itu. Ganti camat resep ngaji geus lembang. Tasimuring sok nyari sebab. Tato selama ini simuring tara ngaos di Bank Mandiri hampir 2 tahun lebih tengah ngaos. Tak biasana eta teh kumaha direkturna. Lamun direkturna resep ngaji pasti nitah ngaji. Lah ada tara alila ngajina teh setengah jam muru jam kadang-kadang jam 5 leuwih nepi ka maghrib gitu kan. Tapi yang penting mereka makanya maaf ya Pak, pami Bapak jadi pimpinan, jadi atasan itu kesempatan ke ngawarah anak buah kan baiklah awal nama terpaksa kapungkur di Raja Pola Pak Haji Dandi putra Haji Dadang itu karyawana ratusan kan nuju karena kerajinan Raja Pola tas disiasati si karyawan supaya daek ngaji kayak kumaha gajihna ditahan baji jadi tiap Sabtu tos asar pengajian dulu sebelum pembagian gaji. Dalamun diberi surat diinstruksikan hei para bapak urang ngaraos hei gaji geus dibikeun atau bukan waktu gajian wah kalabur. Tah makana disiasati. Tara lami ngajina oge 3-4 jam atau setengah jam. Ya rupa-rupa nu ngadangukeun teh. Aya nu serius, aya nu setengah serius, aya anu memang kapaksa. Da daek ngaji sote pada can dibere gaji gitu. Tapi setidaknya santeuna lah sedikit-sedikit lah. Tah makana kadang-kadang mungkin orang oke sok tergerak ya. Lamun nempu anak buah ya, bawahan gitu kan. Da dihente-hente oke eta teh tanggung jawab urang. Nah, makanya ini kesempatan untuk seorang pimpinan. Nah makanya tadi upami pimpinan bener, nah insya Allah anak buah diajak bener. Upami presidennya bener, rakyatnya diajak bener gitu. Mun bahasa anu viral mah gitu. Lamun pamim anu ayeuna kan mun presidena adil pasti akan mendahulukan kesejahteraan rakyat gitu. Ayeuna walau alam ya di era Prabowo itu sudah mulai kelihatan sepak terjang Prabowo itu sudah kelihatan pro rakyat. Sabab ayeuna mah para bandit jeung mafia teh keur nyarempot tapi disikat habis ku Menteri Keuangan itu jeung Jaksa Agung. Wah hebat, mudah-mudahan langkahnya itu konsisten ya untuk menegakkan keadilan. Kon atuh Pak nyalamun Bapak ningali perkembangan situasi politik ayeuna kan gitu. Selama ini mereka dipupujukeun udah
duit negara teh beaku mafia wungkul. Dalam duit negara non hasil tina tambang dibagikan Pak Haji, per jiwa itu 25 juta ewang tanpa kerja Pak. Tapi dah kulantaran bangsat nolowa pisan gitu kan. Mata ina bangsatnya ker di beresan Pak. Mata loba nu geus nyara rempo deh, geus ketar-ketir. Dibongkar kabeh oge ya. Mudah-mudahan itu langkah yang oke. Kembali lagi teteh ibu penting nanon menasehati pemerintah, maksudnya bukan pemerintah, para pemegang kekuasaan terus menasehati teh upami mengkol ya, upami dina jalan anu lempeng mah kita dukung gitu. Tanu katilu non keke ya. Ya tadi kan hubungannya sareng naon bersih hati. Pak, Bu, naon hubungannya bersih hati jeung pamarentah nu kotor? Hah? Kan tadi sausé muring. Urang mah maksud rek HD, rek bener, tapi pamarentah ngahalangan. Tah itu apa? Ya, anu antukna kan kealaman komo ku ASN mahnya Kang. Ana ASN teh ku pagawe negara mah kan nalikanya hadapan hiji masalah, padahal nalika aya masalah, padahal masalah eta bertentangan dengan hati nurani oge pageduk jeung syariatnya Pak, tapi ya instruksi atasan bingung Pak. Anu antukna urang teh kadang-kadang sok jadi munafik sementara mah. Nah itulah ya. Ngeureuy hujannya Bu. Ibu kadangu teh? Ibu kadangu teh? Asa kaweur ya. Oke. Nukatilu sekedik ya. Nukatilu Pak Haji, walujumul jamaah, berpegang teguh karena jamaah. Nah itu Paina da'watahum tuhitu miwaroihim, sebab doa kumpulan orang banyak jamaah itu bisa nutupan mereka. Kali doa orang banyak kemungkinan peluang diijabah itu besar, atau peluang diijabah itu besar. Kenapa? Sebab banyak yang berdoa. Walaupun suksanaos memang syarat-syarat doa sudah terus pada uningan. Beda jeung nu ngadoana saurang, dua urang, bari can puguh eta teh jelema teh. Ibu-ibu, protokol pimpinan atau pimpinan acara, pembawa acara sok nyebat ya. Ibu-ibu, para bapak, aya wargi urang anu teu damang, mangga urang doakeun. Maksud gitunya. Tah ibu teh ngadaroa, tah
peluang ibu bapak untuk diijabah banyak, ada. Sabtu ngadoa lagi loba. Nah, makanya di dia pami sering di uniakeun pentingna hirup berjamaah. Nah ini naon orang candakila poin nu pentingna naon hubunganna berjamaah jeung kebersihan hati. Pak, anu ngaran hirup gaul jeung jasa sama jami mah Bu, kakurangan diri ya itu akan terkoreksi, paham teh? Atau kakotoran awak teh bakal katingali, bakal aya anu merhatikeun. Paham Bu? Kamari Pak Haji simring nyebatkeun ge asa can pas can cukup upami orang bager sosoranganan gitu. Di bager teh berjamaah ngajak bager jeung batur itu kan. Akang ya punten di bumina hayu we dungdak dengek hareupeun kaca Pak Haji da asa pangkasepna nya nasabna sabab baturna gitu aya pas keluar aya nu leuwih, nah itulah itu tanu sebut jamaah teh naon sih? Dari orang teh loba jamaah teh. Bahkan aya nama diinyem jamaah teh ku batur. Diinyem ku tablik jadi jamaah tablik. Diinyem ku jamaah itu jadi jamaatul muslimin itu kan. Nah, upami dina buku panduan berjamaah yang disebut dengan jamaah itu kan tina jamaah itu kumpulan orang banyak yang punya satu tujuan, itu jamaah. Makanya anu disebut jamaah mah lebih dari satu, dua, semakin banyak jamaah itu semakin bagus. Makanya sholat berjamaah itu minimal 2 orang. Di kumpulan orang banyak yang punya satu tujuan. Tapi ibu-ibu di dia ya, nan alitan itu jamaah pangusan. Sebab bapak ngumpul ngariung di ieu tempatnya punya satu tujuan. Ya, taina anu disebut jamaah secara umum dina kahirupan maka disebut dengan organisasi, kumpulan orang. Organisasi itu aya 2, aya anu disebut organisasi massa secara biasa, aya organisasi kumpulan orang-orang yang punya satu tujuan dalam politik. Nah, itu disebutnya ormas. Orvol, jadi aya ormas, aya orvol. Lamun geus nyaritakeun maaf, lamun orvol pasti nyaritakeun politik. Lamun geus politik nyaritakeun kekuasaan. Ormas mah ibu-ibu siga Persis, Muhammadiyah ya. Belum bicara masalah kekuasaan. Bagaimana cara memimpin dunia, bagaimana cara memimpin Indonesia.
Oke. Mentak. Nah, baik ormas ataupun orpol itu sama-sama punya tujuan. Tah, puntennya. Para bapak, hirup berjamaah itu perintah Allah. Jadi upami bapak masuk dalam satu organisasi itu sudah dapat poin. Paham tidak Pak? Poin naon? Poin sudah melaksanakan perintah Allah untuk hidup berjamaah. Nah pertanyaannya, organisasi nu mana? Sok bapak piwarang masuk organisasi nu mana? Nu mana we? Nah Quran merintahkan supaya asup Persis teu aya. Sok pilarian nah ayat Quran nu titah asup Persis gak ada. Yang penting hidup berjamaah. Nah erek ngariung ngagulung jeung orang Persis, naik ngagulung ngariung jeung orang Muhammadiyah, erek jeung orang PUI, erek jeung orang Nahdi, yang penting berjamaah. Jadi semurin menyebutkan bahwa salah satu-satunya jamaah yang selamat itu Persis. Ngan para bapak orangnya sok bingung nalika semburing atau bapak ditaros, bapak di mana? Persis sanes. Muhammadiyah sanes, NU sanes, PUI sanes deh. Al-Irsad aing satu naon Pak? Bahasa nanti netral. Terus saya pakai bahasa yang penting Quran Sunnah. Pak, eta teh senjata di urang. Ya. Lah bae cenah nu penting mah Quran Sunnah. Padahal nu penting Quran Sunnah teh hirup berjamaah. Ya. Terus pada meninggal lah bahwa Persis itu kan hanya sebuah wadah. Ya, mentak bahasa hadis Ahmad Abu Daud nguningakeun sering kadang bahwa orang-orang itu akan selamat, akan mendapatkan kecelakaan ya. Dan ada orang-orang yang selamat. Itu disebut dengan al-jamaah ya. Pak lamun nyebat kieu ya mun jamaah tanpa alif lam itu masih umum, tapi lamun make al nah itu sudah khusus. Siga Madinah itu tanpa alif lam umum nakiroh. Tapi kalau Al-Madinah itu kota Madinah. Makanya dina Quran, dina hadis anu dijamin salamet teh panaon al-jamaah, bukan jamaah. Makanya disipatan ku Rasul anu sebut al-jamaah teh naon? Ma'ana wa ashabi. Pakana ya, yang disebut al-jamaah itu kelompok yang mengikuti golongan anu dina cara ibadana nuturkeun kuring jeung sahabat kuring. Persis bisa jadi lain iya. Muhammadiyah bisa jadi, Nahdiyin bisa jadi. Nah, kemudian kelompok-kelompok anu ana wa ashabi itu mereka rangkum disebut jamaatul
muslimin. Jadi we ahlus sunnah wal jamaah. Tak eta Bu, kalimat ahlus sunnah wal jamaah teh diaku ku sararea. Persis ngaku ahlus sunnah wal Muhammadiyah sami, NU sami, PUI sami. Dan memang dina praktekna mereka itu mengikuti sunnah Rasul dan para sahabat. Secara umum disebut ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kadang-kadang orang ningali kenyataan ngakuna ahlus sunnah wal jamaah jadi ahlus sunnah wal gagabah gitunya. Ya Pak. Oke. Tanaon sih pentingna orang hidup berjamaah. Tadi solusi mending. Kakurangan awak ya, kacatatan diri teh dina berjamaah bakal kakoreksi. Makanya lamun orang hidup berjamaah kudu siap untuk dikritik, untuk dikoreksi. Sabdina hadis masih hadis Abu Dawud ya. Al mu'minul ladzi yukhalitu nas wa yasbiru ala adaihim khairun atau afdal. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia. Pak. Kemudian dia itu bersabar atas gangguan-gangguannya, itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul. Jadi tersebut hebat Pak lamun Bapak bager aya di lingkungan nu bager Pak. Mejah tuh bager dina lingkungan nu bager mah nya. Ya. Siga orang salamet di kelompok-kelompok aya di kelompok-kelompok anu baik. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan poin atau kredit poin itu orang-orang yang bertahan atas gangguan manusia dalam melaksanakan kebenaran Pak. Di panginten kayaknya Bu simuring tadi sebat istimewa lah. Lamun bager teh kulantaran memang lingkungan mendukung bager. Iya. Disebut istimewa mah itu. Orang bisa bertahan dengan kebageran, istiqomah ya dengan Islam di lingkungan anu lain Islam. Nah kadinakeun ieu gambaran garis besar wae bahwa persis hanya organisasi Pak. Ulah boga anggapan persis wang bener nah teu kenging. Terus orang monis kabatur naraka is ulah. Ya. Ai ngan memang kesan anu muncul di masyarakat bahulanya di salian ti persis teh neraka gitu lain. Kesana kan. Dan memang dakwahna tuh harita mau tararik Bu. Makanya sekarang persis itu dakwahnya sudah dirubah strateginya. Tidak sekarang dulu. Tak balang apa he? No isimuring nuju alit. Jadi lamun jelema ngadenge persis siga ngadenge naon atuh? Bukan aya jelema sombral aing najis kudu asup persis. Mungkin asup Kristen kenapa kulantaran nah itu tidak tahu dan memang tapi sekarang alhamdulillah persis sudah ya mereka bisa merasakan persis dan memang persis punya corak jadi orang ngadongeng persis jadi memang corak persis itu
dari awal itu sampai sekarang masih tetap bertahan. Ciri khas Persis tak simkuring sok merenung pala linternya aya ulama-ulama baheula nyebut ngaran organisasi Persatuan Islam dengan filosofi yang luar biasa. Mulai Kiai Haji Jamjam, Muhammad Yunus itu kan, dia membuat wadah yang namanya Persatuan Islam. Ai berangkat nama ningali kondisi keadaan masyarakat di sekitar waktu itu, khususnya di Bandung. Jelema-jelema teh cara umat Islam teh dina cara ibadahna geus menyimpang tina Quran sareng sunnah. Di hayang diwadahan ya, hayang dibeberes deui Pak supaya balik kana Quran sareng sunnah. Disatukan lagi gitu kan. Makanya nu jadi dalil persatuan Islam itu Ali Imran teh wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bu, upami ibu ningali logo Persis kan, nah itu aya filosofi palalinternya. Ya model logo bintangna 12 ya. Eta lain panganguran Pak nyen cucuk 12 teh. Tapi menggambarkan angka 12. Kemudian di tengahna aya Quran, di handapna aya hadis, artinya kembali kepada Quran dan hadis. Ngan aya nu di tengah mah ibu-ibu para bapak sami. Di tengahna Persis di oge eta tulisan eta mah lain hadis Pak. Arab Melayu eta mah Persatuan Islam itu. Lain hadis eta mah. Nah, upami ningali guru urang baheula Ustad Abdurrahman. Jadi menganalisa bahasa Persis teh Persatuan Islam. Tina satu kan? Satu. Naon Bu satu teh? Satu teh naon? Hiji. Tapi bisa berarti satu itu sama. Ya, kadang-kadang sarua kahayangna, sarua karesepna disebutnya satu. Matak satu ada awalan per, ada akhiran an. Ai Muhammad Jamjam Muhammad Yunus eta kan para pedagang. Mimiti sok aya halakoh pengajian seorang dua orang gitu kan. Tatina halakoh tersebut nah itu. Ningali kaayaan di Bandung waktu harita tahun 20 sebelum tahun berapa? 23. Cara beragama geus ngacaprak, maka berusaha berupaya untuk dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Matak baheula Persis sok aya nu nyebut Wahabi. Terang Bu Wahabi. Lamun Persis disebut Wahabi meujeuh. Tapi kan dia Wahabi aya dua ya. Aya Wahabi nu ngaco ya. Aya nu lurus gitu kan. Sebab Muhammad bin Abdul Wahab abad ke-17 ngayakeun gerakan pembaharuan di Saudi Arabia. Tabu ternyata cara-cara beragama orang Indonesia jeung orang Arab ge sarua apa geus jauh tina Quran. Ketika Wahabi tampil didukung oleh penguasa, Pak, kuburan-kuburan nu taremok teh harita teh Pak diruntuh-runtuhkan. Nah, terus rame Persis disebut dengan Wahabi. Di mundina bahasa mah Persis disebut Wahabi karena punya cita-cita yang sama.
ingin mengembalikan Islam kepada sumbernya, yaitu Quran sareng sunnah. Persatuan Islam, nah itu kan satu rasa, satu tujuan, satu akidah, satu ibadah. Makanya Persis itu berupaya satu dalam ibadahnya, kembali kepada Quran dan sunnah. Matak aya nu nganilai sebagian walau alam ya, di antara ciri khas Persis itu nanti sarua ibadahnya dari pucuk sampai akar, dari atas sampai bawah itu lamun ningali Persis sama itu deh. Bahkan orang jami sudah bisa melihat brand apa sih, merek, ciri cinta brand nu paling nampak di Persis mah apa? Curug tah, diutak-utak tah. Lain berarti simpuring anu cicing oe naraka lain. Ngan brand Persis mah eta. Sabara bapak di mana wae oge upami mangih anu curugna diutak-utak. Nah, sogera taros Pak. Asa moal tebih lah. Panca kaki geuning. Nah itu. Urang barek beg, papangi di Solo gitu. Nah itulah. Makanya Persis itu dari atas sampai ke bawah satu komando. Nah kembali lagi karena jamaah, jadi para bapak memang diperintah untuk berjamaah. Seperti nu digambarkan ku Hudzaifah al-Yamani ya. Bahkan Rasul oge ngagambarkan bahwa umat beragama di Indonesia teh kan pecah, Bu, pecah. Nasrani pecah. Yahudi juga pecah. Ibu kadi tong ditengali bahwa Nasrani perpecahan sarua we. Tak lamun ningali dina Quran, sebenarnya Nasrani jeung Yahudi teh eta teh parasea ngan aya hareupan Islam bebarengan gitu. Dua nana oge sarua apa mengklaim wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai wa qalatin nasara laisatil yahud ala syai. Cek orang Yahudi ya, Nasrani tidak ada apa-apanya, yang paling benar Yahudi. Cek orang Nasrani Yahudi, nah itu wahum yaslunal kitab, tapi nalika mereka menghadapi Islam babarengan. Tong tebih-tebih Pak, tadi Ciamis tingali Pak gereja aya sabaraha aya sabaraha rupa. Aya gereja Katolik, Protestan, Pantai Kosta, itu perpecahan. Sehingga diurang aya Masjid NU, Muhammadiyah, saruha apa? Persis itu. Di aksaraan Masjid PUI, Masjid Al-Ittihad, Persatuan Islam, Masjid Al-Ikhlas, Nahdlatul Ulama, nah itu. Dan bedana jeung Kristen, gereja Katolik itu maksudnya pepercahan Pak, lain sarua lain. Itu ngan tadi Pak, bahwa perpecahan dina Islam itu lebih buruk. Tapi kalau so ngagambarkan umat kuring pecah jadi 73 golongan. Yahudi Nasrani 72 71. Berarti perpecahan dina Islam lebih parah. Tak lamun Bapak nyebutkan 70, lebih 70 Pak. Bahwa lagi Pak aliran-aliran teh wah komo wayah kiwarinya disebut kelompok-kelompok Islam teh loba-loba. Loba pisan sebutan matak sok aya bahasa kieu nu bodoh malah bararingung cenah aya Persis aya Muhammadiyah torjol ieu cenah gitu kan. Bade nu awam gitu kan.
Nah Rasul ngadawuh sadayana oge dina neraka kulluhum finnar, semuanya di neraka. Tah anu di neraka teh nu mana Pak? Kulluhum illa wahid, kecuali satu. Ta Rasul nyebut satu teh lain ngaran Pak, tapi sifat, yaitu al jamaah. Ya, kada lain persis Pak al jamaah mah. Ngan persis mirip-mirip jamaah. Anu dawan Rasul ditaruskeun naon ai jamaah teh ma'ana wa ashabi. Eta lamun dina organisasinya Pak. Dipunten ya Pak, Bapak Ibu upami sudah masuk organisasi itu sudah dapat kredit poin, sudah dapat poin. Berarti sudah melaksanakan salah satu perintah Allah, perintah Rasul untuk hidup berjamiah. Lain berarti anu teu organisasi teu bener sanes. Ngan sudah dapat nilai plus gitu kan. Itu. Makanya lamun Bapak can hirup berjamaah can boga nilai. Tadi saya sebutnya jamaah nu mana weh. Anu kira-kira pas anu sebatkeun ku Rasul gitu kan. Ya. Da simburing teu nyebatkeun bahwa persis salah satu atau satu-satunya. Kayak bisa nganggap persis pang benerna kan cilaka gitu kan. Ulah. Ngan persis persatuan Islam berusaha berupaya itu. Tangkadiegan ibu-ibu, para ulama nyebatkeun hirup berjamaah teh hatina harus hidup dalam kelompok. Nah, anu jelas lamun hirup dalam kelompok ya, ada pemimpinnya. Makanya kadinakeun ibu-ibu, kelompok itu kadang-kadang dipimpin ku seseorang di masyarakat umum ya, atau dina struktur pemerintahan ya ada. Mun di lemur meureun aya lurah nya, aya naon RT ya, aya naon Pak, aya kubu ya, aya camat itu. Lamun dina ormas mah tadi aya pimpinan itu kan, aya bawahan itu. Nah, nalika orang tidak masuk kepada kelompok itu, orang kira-kira posisinya di mana? Sok para ibu para bapak tah nu teu acan lebet jadi jamaah, geura asup jamaah. Eta mah jamaah mana we? Kira-kira nu cocok jeung hate urang. Lah tinggal pilih-pilih. Itu kerap saburang diparentah. Tangkete bakal karasa ya bahwa kehidupan berjamaah itu kehidupan yang di sana ada aturan. Dalam kehidupan berjamaah itu ya ada ketentuan-ketentuan. Sehingga Rasulullah gitu ya Pak. Pamungkas para bapak ya. Waktu Rasulullah gitu. Jadi kudu daek bersama-sama ya, ulah sok hirup sesoranganan. Tapi dah mualnya Rasul hiji waktu mulainya mereka ngaliwatnya mencit onta ek melem ek kambing guling kan. Indah itu bukan hadis bukan ya. Satu keterangan indahnya para sahabat, mereka bekerja sama dalam satu kelompok ya. Mun meureun cek nu hiji macana ya Rasul keun kuring nu nengan suluhna mun ibu ngaliwat gitu. Keun abi cenah nu masakna, keun abi anu ngalacaina, keun abi nu ngisikanana, itu kan semua. Nah dina berjamaah gitu Pak hirup teh. Dan Rasul tidak menganggap bahwa ini lebih unggul, tidak.
Tapa tingkatan para sahabat rupa-rupa level nate. Ya. Aya level Abdurrahman bin Auf, aya level Umar bin Khattab, aya level orang biasa, tapi Rasul nyebatkan semuanya juga orang-orang baik. Bo upami simkuring di rorompok di sekolah apa? Tidak menafikan OB sekalipun, office boy, mereka berperan di sekolah Pak. Julah kena lah kira OB. Erekumah orang nyaman belajar lamun kaayaan tempatna kotor. Itu pun dina hirup teh gitu. Kan tapi sok aya jelema hese diajak hirup berjamaah teh sok masing-masing. Tak aya pa di lembur mau dicaritakeun jelema mah dorakanya. Jelema teh disebut daek ibadah taraka masjid. Disebut alus jeung masyarakat tara daek gotong royong mungkin jelema teh hese teh. Atuh pepeureuheun taraka masjid cing atuh bersosialisasi jeung masyarakat mah. Ieu mah apa eueuh pulungeunana. Tak simkuring apa maaf aja sok rada tarik di lembur mah. Ai si lain kos moal paraeh wae atuh. Maaf ya Pak. Kan orang teh butuh orang lain. Ya. Da isuk pageto nalika maot teh pasti aya nu ngamanian lain. Aya nu mau mangmungkuskeun lain. Aya nu manguburkeun lain. Emang erek mani sorangan isuk gitu. Tak sok tak bijakeun tak ka jelema anu sok hirupna egois ya. Ya, dulukeun nah itu. Teta itu Bu ya. Di Allah merintahkan ke orang sadayana supaya orang hirup berjamaah. Nah, mungkin Bapak Ibu punya pilihan jamaah mana anu disebatkan ku Rasul ma'ana wa ashabi. Sabab dina sepak terjangna terus kurang kauji terus kabaca ya misalnya ya simkuring menyebutkan Persis paling oke, tapi Persis berusaha untuk oke gitu kan. Nah Persis kan gitu tak nyebutkan orang Persis mah apik teh mun dina ibadah gitu kan, jadi itu sembarangan ya. Jadi kadang-kadang aya jelema dina hirup beragama teh gitu lain ahlu sunnah wal jamaah jadi ahlu sunnah wal jaramah urangnya Pak. Jaramah teh naon sih Pak Haji? Jaramah mah WC nya. Naon bedana Bu WC jeung jaramah? Biasana WC mah di bumi WC khusus keluarga jaramah mah di balong sawe nu ngaliwat milu ngising. Eta disebut wal jaramah teh. Dina beragama teh naon we nu asup di bawah gitu. Ya itu Pak kanggo nguatan magehan anu aya. Mangga urang tadi rajin tholabul ilmi, kemudian orang tak ikhlas nama tadi salangkung, insyaallah kesempatan lain orang bahas ikhlas. Orang berusaha berupaya untuk ikhlas dan nanti Bu untuk berjamiah. Oke orang kedah berusaha berupaya untuk menasehati para pemegang kekuasaan supaya orang bisa meresihan hati orang sana. Hapunten kasuhun hatur nuhun kana perhatusana robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghribna ngora kenehnya Pak.